dosa Allah. Tapi orang ngaji Quran, ngaji Tijan itu bahwa dawuhan Allah teh lain suara, lain aksara. Teh aya mimitian teh aya tutur. Ke urang ieu padieu Quran ieu teh kala mulo itu surah Allah padieu aya alhamdulillah nabitina. Anu dimaksud Quran anu bila sautin daya sora wala harfin daya aksara daya mimitian daya tuntu. Quran eta teh nyaeta sifat Allah, sifat kalam teh anu alqaim bidzatihi ta'ala anu jumeneng dina zat Allah taala. Anu pernah kakupingkeun ku Nabi Musa di gunung Tur Sina. Nabi sampai pandai suara itulah mata disebut suara itu ada oke. Allah bisa mereng adenge tapi lain karena suara. Allah biasa mereng adenge lain karena suara. Kan Nabi Musa di gunung Tur Sina teh ngadamu karena dawuhan Allah lain suara lain aksara teu aya mimitian teu aya tutur. Allah membuka hijab ka Nabi Musa di gunung Tur Sina. Mata wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama jintos ngabuka hijab kalam saha Allah Musa ka Nabi Musa taklima kala membuka hijab kalam temenan. Allah dibuka dadamuan Nabi Musa biasa nguping karena dawuhan Allah anu lain suara lain aksara teu aya mimitian teu aya tuntu. Pamican ka hati wae urang berarti angka urang di bawah rata-rata wayahna tapi ku kaimana karena tetap diberi ku logika teh bakal beunang kudu pinter kan maka aku urang angkana bahwa pendengaran orang bisa ngadenge karena lain suara. Kieu ya. Kemudian kegerdangan dengan curhatnya ke sate. Jika abdi ada ngadenge abdi ngadenge kan ke sate. Kadang ke sorangan. Ya, semide ngadenge karena ke sate sorangan. Mata dia ngomong mate. Agar ke sate urang kieu. Teh urang ngadenge. Sok eta sorangan. Sanes aksara sanes tadi ada tapi sanes berarti nyamikeun karena kalau bahasan kertekat omongan hati mah hadis sunnah sina aya mitina aya ngadama kayak ngadama Allah aya mitina aya tuntungna dawuh Allah teh aya mitina teh aya tuntung sanes kayak ngadama Allah da sifat Allah sanes kayak ngadama Allah. Sadaya sifat Allah termasuk sifat kalam sanes kayak ngadama Allah. Sami eta oge siga zat Allah qadim teh mitina. Terus di aya eta sifat Allah, sifat kalam anu jumen dari zat Allah disebatna Quran. Disebat deui kalamullah. Nama lainna teh nyaeta sifat Allah. Sifat kalam teh wujud kita bakal kalam. Aya deui kalamullah, pembacaan kalamullah. Ku ustaz kana berarti Quran. Quran sampai dinarana Quran disebut kalamullah. Taya mana nami lain teh nyaeta al-Qur'an syarifah. Di Quran anu sok dibaca ku urang mah eta disebut al-Qur'an syarifah. Eta dinamian Quran, eta oge dinamian kalamullah. Nama spek namanya eta al-Qur'an syarifah. Kalamullah atau nabi Quran anu teu aya aksara teu aya sora teu aksara teu aya mimiti teu aya tuntung. Itu nami spek nata nyata sifat kalam anu jumeneng dina zat Allah al-qaim bidzatihi ta'ala. Terus wa amina syariati atawa kuring teh lulubaran tina syariat tina hukum Allah tina agama syariat anu gitu.
kuing bebas di Allah, bebas di para di malaikat, bebas kuring mati nabi, bebas tina agama tina hukum Allah. Aminal Islam atau bebas kuring mati Islam. Terikat hukum ulama murtad eta. Lalu ngomong jamaah Islam. Apalah kamu mau istiaman dihukumin karena hiji hukum bahwa ari hukum agama perkara bayan ieu mah nyelang heula nerangkeun. Apalah kamu mau istiaman dihukumi lagi karena hukumna Allah. Hukuman dihukuman istiaman di ku eta hukum mina akam syar'i nanti tina hukum anu bangsa agama. Ngomongna teh kieu laisa hada ieu mah hukum